keprok saja Bapak. Yang tidak jangan. Anu lain apa tengah anu mental lagu terkeprok terus nyawa. Tapi orangnya jangan ya. Tapi tidak naon. Karena sekarang kita akan kedatangan tamu yang sudah dianti-anti dari kamari ya. Yang di dago-dago di Bandung. Inilah dia. Disambut. Ini dia. Hadirin berbahagia inilah Kang Ohang. Yo. Jadi dia gerak paling payun, dia gerak merah sih. Soalnya kan seueur tuh ya, ada di Pararayu terus ngantosan. Sok sanaos tapi tisawios. Anu wilih badai nyakatan. Ohang di dia, karena ohang orang Sunda. Orang Sunda itu kan datang ke tinggal di tarang, undur ke tinggal di gunung, netek tarajik nencak hambalan. Nek marene abah buburi nyaran. Siapa sok itu luwekeun? Nyaho. Netek tarajik nencak hambalan. Nek marene abah buburi nyaran. Keleh gening. Tukang seureuh di galai muning. Ditaksiran. Siran botak di sisiran. Aduh, temu undangan. Iya teh Bapak Yadi. Kunaon abdi terang. Kunaon Itu di sana gede. Oh iya tanu ieu. Lampuna togian di dieu payun anu pungkar dieukeun di Pareuman. Tah, anu ieu dicangkeun. Mohon atau anu ieu poeka. hese atuh. Tah. Atuh yang angkat. Itu Kang Lampu di mana yang ditenggor bae? Tah, kan kieu mah katingali ohang ombong we leus. Oh nya heeh. Gitu. Alhamdulillah nuhun ka ieu ka Bapak polisi nu parantos sumping. Alhamdulillah nuhun. Tidak kasumping nuhun. Pak Satpol gitu Pak. Pak Satpol KPO ge nuhun. Bapak Umi. Angge ka teh. Ini nu jahat teh teh. Nu hajat Jahat mah tuh salah penjahat. Hajat dan jahat beda. nu penjahat teh nu hajat teh sah. Hajat teh pananang. Hah? Pananang. Cuma kan itu nyanyi kan tuh nyanyi ke. Bukan baik tuh. Pananang sareng Ibu Citra atau Teh Citra. Bu Citra. Ayeuna teh. Hah? Syukuran murang kalina cek Azka menuju Cep Aska teh di hospital. usaha. Ya tuh ingat lain macam dia. Sebenarnya jadi hospital mah ku ahlina tuh ku dokter. Oh, nya. Alhamdulillah ka pada ulah lah. Ulah naon? Sampai jaan ka ieu ka saya ka saya bapak sih? Pananang. Nanang. Ulah pada mah budak teh karunya teh ka pamajikanana. Maksudnya ulah naon dari sunatan. Oh. Sunatullah itu teh kade. Tapi karunya saya lamun pamajikanana. Oke geus gedena. Fokus gedena lamun saya buka pamajikan. Nah karunya kumaha? Lamun di daerah Tiis eueuh cowok-cowok. Ayo kita kasih cowok kumaha maksudnya cowok. Lamun eta mah kan lamun di daerah teh mun keur Tiis teh bening ceprot. Nya saya tahun 60-an eueuh handphone sia teh. Aya mah handphone, nah bawa itu handphone bening ceprot. Alhamdulillah nu jelas. Oh teh yang seri teh. Saya jadi kunaon? Karena teh nanti ngayo teh ngayo mana nan video call
Mana masuk kan ngerakeun urang. Lain video call. Video call. Oh call. Make call lah. Call. Video call. Saha video call lah. Eta nu jahat, ngajar. Panana kau video call. Video call. Kumaha cik. Video call na teh ada apa sahat. Assalamualaikum, saya. Tuh sesuai lain kenal sih. Oi, awe teh ngapain? Ada ai domba ka manakeun. Naon saiki? Manakeun domba. Domba naon? Meureun. Maneh nyahoeun panana nu ngareungan domba teh. Oh, cek teh nu jelema teh kunaon teh. Tuh, nyai takeun jeung seseurian aing teh pungkuy jelema teh kunaon ieu cik. Itu badana aya naon punten ieu saha? Abi nanang cenah. Ieu bade ieu cenah ari kaping 10 Oktober aya acara. Oh, bulan kulit kaditu kadieu teh meureunnan. Hayangna kanya kapangi sih. Oh, Kapangi kumaha? Oh, kapangi rek nawar beneran hayang murah ka aing. Siapa? Tong ngomong ke sadenya. Ya wajar tuh pembeli itu nawar wajar. Siapa? Oh, atuh lang ningali lah setengah jam main video call sih teh lamun leuhung jeung awewe da jeung halaki. Saya tekan bae video call-nya sada ayeuna silaturahmi teh teu kudu aya tatap muka kieu pan lewat video call sarua silaturahmi keneh. Lain mana mah uing teh penasaran alhamdulillah nya geus panggil mah tadi ge. Cita naha dina HP cita gambaran nih pinu. Saha teh? Oh eta. Panana. Dina naonna pinu? Dina gambar HP. Gambar HP saha? HP urang hari kita baca ke video call. Oh, nah aku mah gitu. Oh, pas panggil teh, oh gini yang sudah kieu cita. Siapa ngomong gede? Siapa yang kejadian kudu hajat ditonyok. Itu udah bagus ya mas. Bagus. Alhamdulillah baheulana berjuang teh. Tino. Nyaritakeun atuh berjuang. Wah aku mah atuh yuhan atuh ngaranna oge budak ngora atuh. Ayeuna juga bisa sukses nah. Nangat si Ohang. Iya. Si Ohang urang mah. Urang deui pertonyokan si Ohang teh. Maneh pandang si Ohang teh. Oh alhamdulillah nu penting mah cek Aska sing sehat bagja waluya barokah yuswa. Amin. Pokona mah ieu alhamdulillah atuh ku ayeuna kieu ge teh gara-gara saha? Gara-gara nu kakungan hajat teh ayeuna poe ieu teh urang naon urangna teh? Majasari saya teh. Naon? Semua sih kan wajah geuleuh. Urang nanya bener. Bu ieu teh naon? Majasari. Biasa. Jangan bae atuh sate. Heukeuh nae atuh sate. Ngajelaskeun itu mah teu make mic ditarik sate. Oh, gini urang di mah. Urang tadi turun tina mobil aya ibu-ibu Kumaha? duaan Kumaha cenah? ngomong baru kan teu kadenge ku aing. Heuh, kumaha cenah? Coba jangan mahuan si Ohang jadi teh kurang si Ohang mana si Ohang si Ohang teh coba teh si Ohang teh kaset aing teh pada bintik aing mah goreng-goreng oge aing mah artis Aduh. Siapa yang sombong gitu siapa? Yang peduli teh saha nu ngomong ke diri sorangan. Atau gitu atuh sambeurkeun ibu-ibuna. Teu hayang. Nah, aku naon? Teu hayang. Nah, aku naon sih? Biwir aja nu. Kan pada umum ibu-ibu dari mana gitu. Aing mah boloh udah aing mah. Wah, ini datang. Oh, datang lah panggil ku panggil diomongkeun bae. Kemenangan lagi pan artis atuh pasti ngomong-ngomong. Tadi kau orang ngomong gitu. Tadi ke amna aya sih. Saha? Anu ngomongkeun urang? Oh, ngomongnya Ibu saya mah. Ieu mah ada ngora. Serius? Ngomongkeun urang? Budak ka urang. Yes. Awang ka ieu. Awang. Sesuatu ka urang teh asa. Udah kene kita ieu ka urang. Jadi berarti orang masyarakat ya. Ngaranna teh Lisna tadi. Hah? Kunaon jelema ieu kunaon kunaon. Lihat teh saha teh itu teh. Ka urang? Alhamdulillah. Nunjukkeun kumaha
aku kita Raraina. Aduh, Raraina, aduh makanya Raraina itu. Raraina bersih setan. Karena saya nggak tahu. Cuma kalau mereka ngomong gitu sih karena halus sekarang nggak jadi butut. Ampun, ya isi lah tuh ya bapak-bapak polisi keamanan ini. Di Pararayun mana itu tong gitu sultan setan nggak boleh. Nakal. Ya. Oke. Kamu di sini itu diulang ya untuk menghibur ya. Oke. Kamu di sini di depan dong di sini biar kelihatan sama ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini. Apalagi yang di belakang sana kamu jauh-jauh betul. Masa sedang begitu. Kamu ngomong dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena orang kan habis nasional. Pidato. Dan pidatonya muka dimakan karena orang diundang. Ngomong dulu lah sebelum begitu. Ya seperti Karena orang kemarin juga kan di mana tuh karena teh lapor Pak ya kemarin. Ini udah nasional, jadi ngomong bahasa Indonesia insya Allah bagus. Maka kau silakan. Boleh tepuk tangannya, mau tepuk tangan boleh. Acar di kanan cek askar. Isi kunaon dak? nambah. Berbahaya. Namanya bagus sombong mun aing ulah. Oh, yang aja lu punya riwes teh. Kanami aing. Baik. Sing sabar. Keun jelema sing sabar. Para nangge hasil sabarnya dibuat. Tuh. Sia-sia. Gimana rasanya? Ya, asin. Silakan orang. Ya teh Majasari hangat. Majasari. Pananang salah citra. Ieu teh anu hajatna. Mohon. Hitanan sudatan. Oh, Doakeun doang sih. beres. Kita tadi ibu-ibu bapak ngomong ke ibu-ibu bapak penting mantap kadaguan lokal kamu. Siap mangan. Urang dapur berani. Subuhan urang dapur. Kau hang di luar alhamdulillah. Nuhun ke doang sok siap. Anu dagang ge loba. Kau baru dagang teh kacipritan ieu naon teh ngaranna teh rezekina ku atas kami pakanana sanana. Anu dagang oge kamari baru. Bapak keamanan Pak polisi Pak Pos ada sadaya naon Kusia we sok kusianya. kurang kabejaan bisa salah Matuing abejaan nu tuluy. panohang pohoan Nya eta oge pohon. nya kuat diingetan maksudnya diingetan Oh, tong kitu teuy. Nu kawas ini ngaberegel. Make bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa. Pak, maaf, bukan selamat Pak, selamat malam, bukan selamat malam. Atuh mulai tali kitu santai. Selamat. Selamat. Pakai ini L selamat. Lidahnya keluar selamat. Selamat. Itu nya. Jelai ayeuna. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan kami dari Bukan kami Pak, dengan saya gitu lah. Tapi minta di luar. Kami malobaan, saya sorangan. Yalah. Itu bahasa Indonesia yang baik Bapak banget. itu Pak. Saya mau memperkenalkan itu Pak. Ya, Bapak. Bapak siapa Pak ya? Aing misalnya wah itu dari mana? Dengan Sunda Rancage ya Cigasong. Saya terima kasih atas masyarakat. Maaf. Bapak ini salah barusan Pak. Apa? Bukan masyarakat Pak. Masyarakat. Ya, masyarakat yang sudah kumpul ngariung di sini. Mohon maaf. Di bahasa Indonesia ini tidak ada kumpul ngariung Pak. Yang sudah berkumpul saja itu. Ya, yang sudah berkumpul di tempat yang sangat rarupek ini.
Di bahasa Indonesia tidak ada bahasa rarupok lah. Yang ya sudah ada yang nggak tahu ya rarupok yang sudah ada di sini aja nggak satu. Yang sudah ada di sini. Tapi saya menghimbau. Siapa keamanan? Apa menghimbau saya? Ini apa? Ya, saya juga mendapatkan pencerahan daripada keamanan. Ya. Bahwasanya kepada yang berada di yang tempat para rawek ya. Awas. Pak gelap. Ya yang di gelap-gelap gitu di sana, apalagi yang gelap-gelapan di sana juga, jangan sampai tangannya itu Pak Koko robek. Papa itu apa Pak Koko robek itu nggak ada di bahasa kamus bahasa Indonesia. Ininya apa namanya? Tangannya itu jangan sampai nakal. Oh, ya. Ya, karena akan menimbulkan hal-hal yang bisa capekkan. Tidak ada Pak, tidak capekkan tidak ada. Ya, semarupnya. Kamu itu bisa aja sih sebenarnya orang tuh pemerintah nasional tuh bisa si bahasa Inggris bisa tuh sih Bisa. oh Bisa. bahasa Bisa nih, bisa nih, bahasa Arab bisa bahasa Arab Bisa. Jepang Bisa. bener bisa coba sih kalau bahasa Inggrisnya satu apa One. woi satu One. dua Wawan. Bapak mohon maaf kok dua wawan Pak bah teh Citra atur nuhun aduh Citra alhamdulillah nuhun teh Citra hatur nuhun yes ya dan ini domba akan diadukan ya Dia naon hejo kieu. oh tapi ini naon kieu sih Iya naon hejo. hah Nah, hejo berem dong. siapa Hatur nuhun Ibu Citra katampi mudah-mudahan Alhamdulillah Bu Citra nuhun. ieu kostumna saya pisan ieu Bukan bae lah, geus cuk saha tah Ya cie ayangon. Ya. tuh maneh mah bahasa Inggris butuh toge di sawer ku Bu Citra Pan bener, emang mata gitu. hiji teh wah Wan. bener teman dua Wawan. tilu Tilu wan. opat Katwan. nu lajo Ribuan. berarti kan bisa bahasa Inggris kan bisa Bisa. bahasa Inggris itu mah 1 2 3 4 5 6 7 nun wau hamzah ya Wan. Naon kita udah menjadi daya. Astagfirullahaladzim, tapi mah sering ngawas sih Oh, itu gitu teuing sekarang. Oh. kalau bahasa Inggrisnya minggu A week. oke A week. 2 minggu 2 week. malam minggu Week. Saya kok masih. ay tengah tidak cing lah boy gila itu saya dulu lain bahasa Inggrisnya Mama ketri tiluan wae itu dah. Tambahan bae. bahasa Inggrisnya jam Kamu jam bisa. tuh udah nanti kita jam bahasa Inggrisnya O'clock. hah? O'clock. weh malah O'clock. oh pakai kolkol lah O'clock. jam O'clock. jam 1 1 o'clock. jam 2 2 o'clock. jam 3 o'clock. 3 jam 1 O'clock. Aisyah ada orang Dayat kena yang mana euy? Mana tuh? Dayat kena mana sok tanya orang bahasa Arab orang mah ngaji nah, alhamdulillah. Bahasa Arabnya bisa. Bahasa Arabna selamat pagi nah mana teh nyaho mana. Tuh, bahasa Arab selamat pagi wae teh nyaho kumaha lain teh. Apal bahasa Arab selamat pagi? Apa? Tah tanyakeun. Selamat pagi dong. Ba'da subuh. Jauh aja selamat pagi. Asik kunaon sih? Jawab itu mah kuainya dijawab. Lah itu mah selamat
selamat siang pada lohor. Gimana saya deui sama bahasa Arab pada babari saya teh. Make KBO ke bahasa eta mah. Bahasa Arab dalam sekolahan madrasatun bener kan? Madrasatun, sekolahan. Madrasatun. Oh bener. Bener. Guru. Ustadun. Oh, bisa. Bener. Murid awewe. Tilmidatun. Bener kan? Murid laki. Tilmidun. Murid awewe jeung lalaki keur ngadahar baso make naon? Make bihun. Sama bener rese itu pandang teuing. Pandang teuing atuh itu mah. Cek mana bahasa Arab tina al masih. Tina al kabeh teh lobana mah. Begitu bahasa. Oh. Lamun bahasa Arabna buah-buahan dina tangka arasak naon sah? Laun. Bahasa buah dina tangka arasak. Laun. Oh gitu. Dari antara mau kalong, bener sih. Oh bener bisa mana? Lamun bahasa Arabna sama naon sama ta? Ketip. Siapa saya alam bener. Bener. Di Sunda oge sarua ketip. Ketip. Lamun lampu. Ladin. Oh lampu Aladin. Kayak nu hese. Lamun aya lapangan, nusuk aya masjid geuningan. Di tengah-tengah kota, naon siapa sarapna? Alun. Aing mah hese. Lamun ini si bahasa Arab naon? Hah? Ini. Oh, sia Allah di Arab ge teh. Nya ge pada sok ngaji lah yang bahasa Arab ini macam naon ini. Peot. Maksakeun saya. Maksakeun nah. Pokoknya alhamdulillah. Yuk. Teh Citra mah apal wae abi loba cicilan nu. Orang teu teh pan eta urang dah hayang ngahibur. Ngahibur mah enggak? Nya ieu kada ngahibur. Tadi papadon saur panana, pokona mah anu nyanyian nya pananya namanya nyaris kitu nya. Palai nanya naon panana? Lagu naon? Iya urang mah tahu lah. Bikakeun we mah. Urang mah yang eta nu teh dari resep lagu eta nih lagu naon lagu baheula. Heuh naon aya lagu baheula ya laguna? Itu artisna Lepi Sukaisi. Hah? Lepi Sukaisi. Aya oge Kuduroy. Elvi Sukaisi lain Lepi. Kita kumana di wasean MC eta mah Elvi Sukaisi mah dangdut atuh. Oh MC-na nu lagi kieu teh meureun anu di dangdut serat teh. Kumaha sih? Anu MC mah di ditu kumaha? Baik loh. Oh, baik loh. Masih bersamaan. Gitu nih. Artis Jawa Timur. Gitu nih. Saya kagak sadar tadi ngaran cengkol. Cengkol ngora. Adik. Kamu lembek Bapak sama jengkol. naon? Fete. Apa itu bawa suglu? Baik hadirin yang berbahagia, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kang Ohang. Karena beliau ini dari sela-sela kesibukannya Kang Nana, beliau bisa hadir menyempatkan hadir ke sini dan alhamdulillah. Kakak bukanlah Upin Ipin. Ayo Adit ayo. Elvi Sukaisi. Baik hadirin yang berbahagia.